Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak miwah ibu guru anu kusim kuring dipahormat, sareng wargi sadayana anu bagja. Sataacana mangga urang sami-sami manjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Nu Maha Agung nu tos maringan rahmat sareng nikmatna ka urang sadayana dugi ka urang dipasihan kakiatan sareng kasehatan sanaos ayeuna teh nuju virus pandemi corona. Teras ayeuna teh mangga urang sami-sami ngaduakeun kasadarek sadulur urang anu ayeuna nuju berjuang kana virus corona ieu teh, ngalawan virus corona ieu teh supados aranjeunna tiasa damang deui, tiasa normal deui sapertos urang nu ayeuna aya di bumi. Langkung dipayun sim kuring wasta Bandiaga Adiansyah di kelas 11 MIPA 3 bakal ngadurgikeun sawantara hal anu aya patalina perkawis kadisiplinan. Wargi sadayana anu bagja, kadisiplinan teh tangtos teu aneh deui ka kuping urang. Nanging sanaos kitu, kunaon nya ai urang teh sok hilap kana perkawis kadisiplinan ieu. Presiden Joko Widodo nyebutkeun yen tingkat kadisiplinan di Indonesia ieu teh kaasup awon, kaasup anu goreng. Teu sae. Eta teh tiasa dibuktikeun tina seueurna pangangguran anu aya di Indonesia ieu. Kulantaran aranjeunna teh teu sadar kana perkawis kadisiplinan diawit kurang kalihna. Nah, naon sababna yen urang teh kedah disiplin awit anom keneh, awit aralit keneh? Eta teh kulantaran urang sadayana salaku manusia mibogaan tanggung jawab tina kahirupan ieu teh anu aya patalina sareng kadisiplinan. Utamina dina disiplin waktos belajar, waktos ibadah, jeung sajabana. Kadisiplinan teh bakal ngajajabkeun urang kana kasuksesan dina hirup di dunia jeung akhirat. Kadisiplinan oge bakal ngajarkeun urang sadayana ngabentenkeun mana anu kudu diperyogikeun sareng nu henteu. Salian ti eta, dina zaman teknologi ayeuna teh nu parantos canggih, ngawetonkeun persaingan di bidang industri. Urang oge tiasa bersaing upami urang nerapkeun sikap disiplin. Contoh we Jepang. Ayeuna Jepang tos nyieunnan robot, mobil, alat-alat nu canggih, motornya. Amerika, Eropa tos ngabangun gedung-gedung anu kalangkung jangkungna nya ararageung kitu. Eta teh kulantaran naon? Kulantaran aranjeunna teh ti awit anomna, ti awit aralitna. Eta teh resep diajar, resep usaha nya. Upamina gagal nyubihan deui. Urang oge biasa sapertos kitu. Upami urang sami kawas kitu. Sami disiplin, disiplinna diajar, disiplin usaha gitunya. Tangtosna oge berdoa nya ka Gusti Nu Maha Agung anu maringan takdir ka urang sadayana salaku manusia, salaku umatna. Ya. Mangga kulantaran kitu urang sami-sami mintonkeun sikap disiplin dina kahirupan urang sadidinten. Cekap mung sakitu anu tiasa kapihatur upami aya kakecapan anu nyigeung ka sadayana nada dihapunten sing emut upami kadisiplinan teh mangrupa jembatan antawis tujuan sareng prestasi. Hatur nuhun kana perhatosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.